Aduh, saya belum paham ini. Siapa yang nyoplokin ini ya? Kok wantun-wantunnya dia nyoplokin barangnya sendiri? Waduh, punya aku kalau sebesar gini. Wajib kan ada nyelak pada jalan. Sahanya ieu ninggalkeun barang iya tuh. Si Ece apalun teh kitu aya barang di dia. Dia suung butikel. Dia suung butikel. Yai. Wah asli mun diieukeun kana dada nyelak mah juga. Si Ece mah bade atoheun mun bareng kieu jadi disangkana teh suung cenah. Suung butikel bikeun kasih Ece ah. Ini hade euy. Wis, anjay si Jajang jadi burutna itu ngagek gitu lempangna. Dus badagna. Hei,